La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali. Beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10. Allahumma ajirni minan nar 7, Allahumma antas salam minkas salam sampai selesai. Kabelah dituna maca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Pan cenah kiai mah tilok akur sih. Ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae. Sia mah 33. Ku lagi pernah nanyakeun ka Abah, kenapa itu maca eta seperti jadi kieu cek kan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar. Oh gitu subhanallah 10 bae 11 atuh aya henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah cie mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui kabelah itu mah 5 bae lah kiai 10 urang cenah ta'adub goreng adab atuh kiai na 10 urangna 10 mah nurutan sidina Ali gurungana teh tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon 33 minimalna 10 tuh kan terus baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim 3 kali. Ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 maling mah. Mal sakira ieu. Ieu geus berket-berket aing sakira. Siapa belon? Ibadah tuh. Aju mesti dipanjangkan umur. Incu paeh deui cekeun. Aing mah masih keneh aya keneh bae teh. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad ja'akum. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur. Hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah. Jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum. Kabelah ditu lama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas. Laqad ja'akum rasulun nah, lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kene panjang umur. Nah, lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu. Tereh. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, abah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat. Kula bin Ki Haji Damyati, Ki Damyati bin Ki Romli bin Khairun. Nya nama teh lamun aya jelema non gitu ngaranna Muria. Cai ieu. Sangarana. Ulah ditinggalkeun nya. Asal geus kitu bae geus. Karumpul kabeh anak itu bener bae. Eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus. Boleh tinggalkan. Tak eta Herun eta beneran ieu mah. Tapi lamun 3 kali masih lancar kene. Insyaallah sih cager deui cekeun teh. Insyaallah cager deui ini mungkin bener. Bener. Eta Abah Haji Herun laqad ja'akum. Kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh. Eta kula nanti abah nanti kitu belah. Boleh tinggalkan. Panjang umur. Tapi suka beneran bener.
Kecenan J jelema bisa kede sih ya ngobrol mah. Tapi cek hati teh dibacaan tapi geus teu kuat, nyesek teh. Tetep we sudah ditaringgalkeun. Bener. Sampai kaduana. Tuh. Entak aya nu jiranna ulah minta cai ka kiai ceuk nya. Asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus. Geus lah ulah antepkeun lah cek nya teh. Ieu mah lamun geus jadi. Urang encan jadi mah ulah wakah. Urangna geus. Tetangga lakon jagung rasul. Teres ieu mah ya. Busiana eungap. Ulah sok-sokan heulanan. Wiridkeun ku sorangan we heulanan wiridkeun ku sorangan. Ulah wakajang tatangga-tatangga. Cobaan nu menta nu naon? Nu menta nu naon? Coba. Asana isukan ya. Emang aing teu kuat lakoja akum ya. Ulah ya lamun geus kataekan sering dibaca ku urang. Tek hadiahan abah hadiahan ke Herun. Tek osok kejadian. Padahal aja sehatkeun aja deh tetep ulah tinggalkeun lah bener. Aya nu geus kritis di rumah sakit ya badi ICU. Lakoja akumna lancar kene. Panjang umur insyaallah. Nu paehan nu ngocai. Hiji baca ya geus carita ibadah bae. Carita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah. Mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah. Kan mantap. Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma. Di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik, sore-sore 7 balik. Bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 balik isuk 7 balik teh subuh, isuk-isuk lah. Jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik. Nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang. Ya Allah, ilmu ye, lain lalagaan ye, ilmu ye. Kanyawan saya nyandung kan? Tah. Jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah. Ieu hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha kadiban. Pohara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong, dek bener atau dek teu bener, pokoknya boga maksud maca eta geus hasil bae pokoknya. Ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki Zaini ka Abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali. Rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir. Geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki Zaini tah ka Abah doyong ya Abah sok diwiridkeun beta ku Abah doyong Abah agrat eta wasiat ka Abah dibaca bae terus ku Abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engke bener tah
Asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal muridan nu biasa heula. Terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Bakal jala lembar segala. Tilu balik tas salat, masya Allah. Aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek. Begitu proyekna gagal ceurik kan ka Abah. Ceurik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir tilu balik ta salat insyaallah bangkit deui. Diwirid bae ku nya teh bener. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh masalah cak Abah leuwih mangan tilu bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih. Diwirid ku nya bener eta. Setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali. Pohara. Barang bangkit deui poho deui. Teu maca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakilna. Kadang dibaca kadang henteu, kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu. Ambruk deui. Ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan. Eta si hasbiyallahu teu dibaca deui. Nyahoan da Abah. Bagus-bagus cak Abah teh. Aya wali. Tapi dongeng di seputar wali. Wali geus bisa hiber teh satu ketika nya teh ya kitu ragrag. Untung ka laut. Oh, untung ka laut deui ragrag da bugu coba atuh lamun ka darat mah geus selesai. Ragag ka laut. Nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragag sih. Sakieu keur geunaheun-geunaheunana aja anu ngajepret eueuh naon eueuh. Untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun. Nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham. Maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali. Ya Allah ragag. Atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh. Maca tilok naon tilok. Teh kan pohara eta dongengna. Bagat wa fi nawadiril usul an burida dagol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirah 10 hasbi Allah bah ujian anu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal ka neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapoe sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallahu hijrah hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallahu lima ahamani hasbiyallahu liman bagu alayya hasbiyallahu liman hasadani 5 hasbiyallahu liman kadani bisuin hasbiyallahu indal maut hasbiyallahu indal masalati fil qabri hasbiyallahu indal mizan hasbiyallahu indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkeun sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid geus eta ieu cenah kieu atuh kunaon teh difotokopi ge cerita heula ieu mah nah ge kadeulek waing hayang apa henteu sia ngawiridna Surat Yunus wallahu a'lam.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.